Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan kamalingping jualan opak, kakuping maka kuping cuman sayang salamna pada kurang kompak. Bu, ayah ibu-ibu naya di mana? Di Pengker. Perawana aya, jandana aya, dudana aya, komplit. Pamudah-mudahan anu jawab salam pribados wih ti dieu lunas hutang kenceng amina kaciri boga hutangna. Pamudah-mudahan nu jawab salam digampangkeun urusan dunia urusan akhirat, digampangkeun asup ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Sesuai lamun jelma hobi ngajawab salam, parantos disadiakeun gedung-gedung anu aya di surga Firdaus. Siap jawab salam. Kira-kira ye lamun sampai bedug subuh kuat beneran? Hoyongna anu kenceng tanu leuleus, hayang nu kenceng kahoyong ibu-ibu eta mah lalaunan we nya. Cuaca lagi hujan kieu, siapnya jawab salam siap, resep kana jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil walimah wa min walimah walimatul ursiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah sahibus syafa'ah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah wa ala man tabi'a hudah wa sunnatah min hadhihi al-lailah ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba fitrati falyastanna bisunnati wa min sunnati an-nikah
qala fi haditsil ukhra az-zawjul muhsin ila nisaihi wa iyalihi wa auladihi yu'ta darjatal mujahid fi sabilillah tahiyatan wa ihtiraman hasanah anu sangat ku pribados dihormati sadaya para alim ulama, para asatid, para hujjaj, para kori-kori, lam adgur asma'ahum anu ku pribados tiasa disebatkeun satu persatu namina anu pa insyaallah tengirangan rasa ta'ziman wa takriman pribados kasadaya para alim ulama oge para asatid, para kori-kori anu pamudah-mudahan asatid setempat dipasihan umur anu barokah, dipasihan rizki anu seueur bari jeung halal jeung barokah, mudah-mudahan tiasa kamararkah, tiasa kadamel rompok mewah, mudah-mudahan sadayana anu hadir tina wengi ayeuna ieu dina detik-detik akhir hayat tiasa nyandak dua kalimah syahadat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nu sangat ku pribados dihormati sekeluarga besar Bapak Sohibil Hajah saha namina Haji Epi, sekeluarga besar Bapak Haji Epi entos nikah nantos alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu hajat dijantenkeun hajat anu barokah, mudah-mudahan penganten baru saha namina Nia mudah-mudahan ieu Neng Nia dipasihan umur anu barokah, dipanjangkeun jodohna, dijembarkeun milik rizki jeung halal di dunia oge. Mudah-mudahan ieu kedua mempelai dipasihan rasa kasih sayang ku Gusti Allah seperti rasa kasih sayang Nabi Adam sareng Siti Hawa. Amin. Oge mudah-mudahan dipasihan rasa kasih sayang ku Allah seperti rasa kasih sayang Nabi Ibrahim sareng Siti Sarah. Mudah-mudahan dipasihan keharmonisan ku Gusti Allah dina rumah tanggana sepertos harmonisna Nabi Musa sareng Siti Sapura. Mudah-mudahan dipasihan rasa penuh kasih sayang seperti rasa kasih sayang Nabi Yusuf sareng Siti Zulaikha. Mudah-mudahan dipasihan rasa kasih sayang mikanyaah seperti mikadede sareng mikanyaahna Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Siti Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan ieu kedua mempelai dipasihan rasa penuh kasih sayang seperti rasa kasih sayang Sayyidina Ali karramallahu wajhah sareng Sayyidatina Fatimatiz Zahra. Amin ya Allah ya Rabbal. Butuh doa, mudah-mudahan kuwasilah doa Sohibil Hajah sakeluarga disalamatkeun dunia, disalamatkeun akhirat. Lantaran ngumpulkeun masyarakat di dieu teh nyaeta nu pertami butuh doa supaya sukses dunia akhirat. Hoyong sukses dunia akhirat. Hoyong. Beuh kabeh ge hoyong. Ka surga hoyong. Pinter. Waya salat mah ngringkuk wae di jong imah.
Ditaros mah hayang ke surga, hayang ari sholat elok ngaca ge ya. Masya Allah geus mantak kunci bahagia dunia sanereng akhirat modalna saeutik sakedik duit 1 juta wungkul terang duit 1 juta modalna duit 1 juta hayang sukses dunia ya. Pan kecil eta ih duit 1 juta mah doa usaha iman takwa sabar jujur tawakal sabaraha eta nah duit 1 juta eta kuncina geus mantak ieu sahibul hajat teh butuh karena doa lantaran doa anu pertama anu kaduana usaha mudah-mudahan usahana urang dia dilancarkeun ku Gusti Allah amin walaupun corona tanan penyakit walaupun penyakit zaman ayeuna penyakit corona geus digenti ku urang dia ku sahibul hajat qara'nal Qur'an ngawaca sira kabeh ing Al-Qur jadi wong rika ampura ya gado-gado ya lantaran kula bahasana Jawa ya qara'nal Qur'an kori sampun ngawaca ning Al-Qur'an seueur ayat-ayat nu dibaca ku kori eta teh barokah turun hujan rahmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantak turun hujan ieu sahibul hajat henteu nyuhunkeun jimat ka ditu coba lamun nyuhunkeun jimat maka itu dipasian ku kula kodok gantungkeun di luhur lawang insyaallah moal turun aduh kodok digantungkeun di luhur lawang jeung talian moal turun aduh. Jadi digenti bae ku urang sadaya qara'nal Qur'an alhamdulillah dijauhkeun eta penyakit corona dideketkeun kabarokahan Quran alhamdulillah lantaran manusia termasuk ciri resep ka Gusti Allah adalah resep kana Al-Qur'an. Satu huruf Al-Quran anu Al-Quran jumlah huruf 1.025.000 huruf 6.666 ayat 114 surat 30 juz eta kabeh hurufna ngandung pahala betul semantak nuhun lamun jalma resep kana Al-Quran wa min alamati hubbillah hubbul Quran setengah daripada manusia anu cinta ka Gusti Allah eta resep maca Al-Quran yasfa yaumal qiyamah li sahibi Quran bakal nyapaatan ka jalma anu resep kana maca Al-Quran di duniana resep maca Quran resep lah di luhur lemari itu nerumpuk ngebul aduh jalmi kiwari mah Masya Allah Bapak daripada maca Quran mending cenah maca Quran wih naudzubillahi min dzalik santri kiwari mah pan HP serba mewah unggal wengi unggal siang ngucek HP parawan di sekolahan ngucek nah HP komo zaman ayeuna sekolah di lockdown online atuh bari ngadakom sugantah eta dina HP aplikasi Al-Qur'an horeng mah BF ting bating naudzubillahi min dalik ujung-ujungna bol keboge diembat bol embe ludes
Masya Allah tah iyalah ngarusakna alat-alat elektronik, serangan-serangan orang kafir, sehingga orang-orang Islam banyak yang hancur akidah kusababiah HP. Tabar udah leutik tabar hobi jasa. Kapung kula teu tiasa ngopenan HP. Tiasa-tiasa ge ayeuna bae tahun-tahun 2014 ka dieu. Teu kabeuli baheula mah. Tiasa-tiasa ngopenan HP teh tahun 2014 ka dieu. Terus mantak ningali barudak ayeuna, Masya Allah lah lihai eta curugna ge mari kararengkong. Dangku narkoba. Benar. Eta curug-curugna kararengkong eta. Masya Allah. Terus daya doa usaha nges mudah-mudahan usaha naon baik nu penting halal. Penganten baru biasa sabulan 2 bulan mah kumitoha disayang benar. Disayang tah kopina teh aya kopina ge aya ge ku aku nangkub bisa aduh tah kopina tah susuna tah rokona sarapan tinggal mam kumitoha sabulan 2 bulan. Jelas keterangan Imam Jalaluddin As-Suyuti al-farhu farhus syuhur gamud duhur, bahwa kebungahan rasa bunga dina rumah tangga mah cuman sabulan 2 bulan. Datang ka ditu nama satahun bingung komo usaha keur lockdown ge mah engkat satahun geus ngisi umpama 2 bulan rek utah telen laju cek istrina hoyong apel hoyong anggur segala macam pakai kahoyong ku jelema nu nyirama benar tuh ngodok kana kantong teu aya artosna jadi keur lockdown. Mohon katuran semoga selamat perjalanan. Ngodok kantong tegaduh artos jangan setahun kali itu mah usaha keur lockdown. Mantak loba kabingung sok sanajan kabingung setiap tahun di pasihan katurunan setahun 2 tahun 3 tahun karakeh keluar berojol genep bulan geus ayaan deui umpama barojol kalaki 8 bulan di luar can lempang-lempang acan karake ngurandang geus ayaan deui coba baheula ngan zaman ayeuna mah pan dicongos terang dicongos dicongos na awewe mah pan zaman ayeuna mah aya anu dina panangan aya anu diselapkeun dina dompet terang macam-macam congosan eta bahasana supaya rada lambat cina nu 5 tahun nu 10 tahun bahkan nu 20 tahun ke karah hiji bae eta kusabab barangna dicongos tapi orang dia mah alhamdulillah teh ayanya nah geus mantak ku sieun-sieunna teu kaparaban eta dicongos barang awewe dikabe lamun pamukatan dikabiri panayeuna mah musim naudzubillahi min dzalik. Jadi mudah-mudahan ieu sok sanajan keadaan zaman ayeuna semakin sulit cari duit sulit rek umroh ge sulit komo anu aya di dieu anu tos aya di ditu be di Jeddah umpama lingkungan Arab Saudi hayang ngalaksanakeun umroh hayang berjamaah di salat berjamaah di Masjidil Haram kudu sidik jari heula diterima sidik jarina bisa
kalebat Masjidil Haram teu ditarima aya penyakitan now tidak boleh masuk tuh iya zaman ayeuna komo-komo naon ibadah begeh dipersulit. Masya Allah. Terus mantak orang sadaya ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan ieu tahun ieu hajian dibuka anu geus dalal daftar mudah-mudahan tiasa berangkat nguping syariat pengumuman ti depag tahun ayeuna lir seperti tahun kemarin. Waduh kan sulit untuk ibadah haji. Nges nu gampang mah ibadah nikah. Ya alhamdulillah termasuk ibadah nikah ya. Ibadah anu paling pake kehoyong ku seluruh manusia. Anu tacan hoyong, anu entos ge hoyong nambah deui. Bu setuju bapak-bapak lamun nambah istri tuh ibu-ibu mama nyonyon padahal di lauhil mahfud manusia kabeh geh aya catetan setiap laki-laki pasti hoyong nambah ngen takwa takut sama istri yang tua tapi sok sanajan dihoyong-hoyong cukup segala-gala ari dinasibkeun henteu mah atuh henteu ieu sanajan segala-gala aya paribahasa ari dinasibkeun henteu nyandung mah henteu ieu terus ngantuk doang aja kehujanan. Jadi kudu usaha ulah sebul pengantin baru engke ima pengantin kadaluarsa tong sebul tina usaha lantaran usaha teh parentahan ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngahasilkeun saperak dua perak tilu perak sampai dikumpulkeun geusang napakoh rasiko keluarga gede ganjarannya bapak gede cek urang ditu gede ganjaranna eta nyaran napakoh jeung keluarga termasuk anu berbuat bagus ka pamajikan ka keluarga ti bapak keluarga ti ibu keluarga pan lumayan ari usahamanya tiasa silaturahim sareng keluarga tiasa ngamewahkeun keluarga ulah pelit bapak doakeun ieu pengantin baru suamina urang mana urang Ciganongnang saha namina Sobri mantap namina Sobri mudah-mudahan sobar Ciganongnang paling mana eta Ciganongnang oh di ujung Tebu jadi lamun manusia rajin kana usaha demi ngamulyakeun keluarga demi ngamulyakeun sanak dulur eta manusia anu model kitu dipasihan ku Gusti Allah derajat jalma anu perang fisabilillah untung teu untung geus nu mantak cek Kanjeng Nabi tuh ingat bae kana cepek bahasa cepek mah bahasa ditu Pak cek Kanjeng Nabi bahwa azzaujul muhsin ila nisaihi wa iyalihi wa auladihi yu'ta darjatal mujahid fisabilillah seorang laki anu gawe bagus terhadap istrina terhadap sanak keluarga ti bapak ti ibu
anak-anakna dimewahkeun ku hasil usaha eta teh yu'ta darjatal mujahid fisabilillah salaki model kitu dipasihan ku Gusti Allah darajat jelma anu perang fisabilillah kapungkur perang fisabilillah mah di zaman Kanjeng Rasul selalu perang ayat di zaman ayeuna anu perang atuh Palestina gitu digempuran bepan ku Israel tapi Palestina dipasihan kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Indonesia zaman dulu Belanda, Jepang, nenek-nenek moyang digempur ku Belanda ku Jepang, dirampas ku Belanda di ku Jepang, dihancurkan. Tapi apalah Indonesia merdeka, katanya merdeka dulu sampai sekarang alhamdulillah. Cuman yang enggak merdeka, masalah proses orang Indonesia sekarang banyak yang jadi karyawan orang-orang kafir. Merdeka kagak? Kuduna mah orang itu jadi karyawan ke orang Islam, ke orang Indonesia. Iya bukan orang Indonesia nu dijadikan budak. Nya, eta nu dikoma 40.000 man. Kawasan modern tak sampai 30.000 hektar nyampe ke Bandung Boboko nyampe ke Combrang terus ngiter eta kawasan modern boga syaha boga orang Korea orang kafir orang Indonesia hanya karyawan anu biasana eta pasawahan hasilna tona nandur kacang mobil-mobilan kacang panjang, kacang jebol, kacang non baik, subur mahmur baheula mah. Tapi ayeuna tatandurana ge pabrik. Maranaculna di pabrik. Geus mudah-mudahan sok sanajan jadi karyawan, hasil gaji mudah-mudahan dibarokahkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Aya nu gawe di pabrik di dieu urang dieu. Aya di mana-mana oke ayah lah di Saudi ayah orang dia ayah nu di Saudi TKW ayah TKI ayah komplit Indonesia mah pengalaman kula di Saudi orang dia babalata orang Ciomas orang Saider Provinsi Banten sur di Saudi babalata macam-macam mau tadi kolong jambatan Masya Allah di kolong jembatan Jeddah, Masya Allah, tiap malam Jumat, benar? Iya, ping-ping di Tongera. Terus mantap, Masya Allah, sedih. Lamun ningali orang Indonesia di Arab Saudi, ayah di kolong jembatan, sugantah cek ibu cek bapak nama cina, ternyaran duit, ternaon. Tapi ente sakabeh gitu ente aya bae anu benerna ngan seseueurna eta Masya Allah katingali ku mata mantak sedih geus nu mantak usaha mah ulah jauh-jauh geus di lingkungan di dieu bae di pasar Ciomas beta lumayan hasil 50.000 pasihkeun ka istri pasihkeun ka anak bahagia geus nu mantak termasuk kebahagiaan usahana entong tebih usahana tong tebih terus dah jam sabaraha ya cuaca pengantin baru ya pengantin kadaluarsa mah geus biasa lah kadang-kadang we meureun keur inget we ngacelek keur teu inget geus tadi teh lah kadaluarsa ieu tah jadi kudu usaha lantaran usaha teh parentahan ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pancinah kaula mah usaha geus seueuh tapi sakitieuna bae teu aya peningkatan tong pake kasedih
eta teh geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manusia memilik nak tos dicantumkeun, tos dipatok, geus nu mantak sanajan lumpat ka mana bae milik mah entos dipastikeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kudu iman, doa, usaha, kudu iman. Urang dia alhamdulillah ararimannya, ararimannya iman teh pan geus maklum urang dia mah amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarihi min Allah. Orang teh iman ya ka Gusti Allah ngayakeun acara walimatul arus teh sunah di Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Us mantap amantu bir rusul iman ka Gusti Allah ngalaksanakeun walimatul arus ieu termasuk manusia anu resep kana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasunahan ti Kanjeng Rasul pabalata nu sumantak dina penganten baru teh aya praktek kasunahan-kasunahan kudu bersih badan, kudu susuci boga wudu, kudu ramah tamah sareng suami istri. Terus mantak eta tak ramah sagala-galanya. Lamun tacan kokobok atuh kokobok heula. Pan ayeuna mah kokobok setiap Alfamaret ya aya. Iya. Setiap apa bae nan dipayeuneun saeul aya kokobok aya. Geus aya intel doang. Kudu aya kokobok. Kudu aya masker. Kudu aya segala-gala. Mantap ibadah. Walimatul arus ipan di bagian kota-kota mata can bebas Pak. Tapi mau di Gunung Karang alhamdulillah. Teu wanian polisi aya teh polisi. Beus ditewak doang urang teu make masker ya. Amannya? Kali itu mantep masih kene di interogasi Pak. Kalangan sereh hidung enggak ya, Mas? Sieun ku anjingnya. Lupa anjing di dia. Tadi lewat lupa anjing asa pun bola aja apa tadi. Orang tinggal jaga pertaniannya. Terus mantep lah. Penting bisa ngajagana beta. Antaran musim hujan kieu mah kudu ngararati. Geus aya tapak anjing, tai anjing naon bae. Kudu ngararati. Ari niatna tujuan ngamankeun pertanian mah andi menangkeun ieu. Cek pikir ge. Ari tujuanna cuman hanya ngingu doang mah maraban resep ting bating naudzubillahi min. Ari tujuanna ngaraksa jeung perkebunan mah teu jadi masalah. Anu bermasalah ge eta ngingu anjing lamun teu pakena naon. Atuh ashabul kahfi anjing asup surga ieu. Anjing ashabul kahfi asup surga. Piraku orang dia keleh ku anjing. Atuh anjing gak suka surga. Piraku orang dia jelema. Terus mantap. Ulah keleh ku anjing, Pak. Ulah keleh ku anjing, Bu. Anjing bae asup ka surga. Buruk be hayawan asup ka surga. Mas mudah-mudahan urang ieu anu hadir dina wengi ayeuna asup kabeh ka surga. Yakin? Atuh geus yakinkeun bae. Al jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Surga eta diwariskeun ka jalma anu daek beramal. Tah pan ieu calik sabaraha jam ieu? Kula be dongkap ka dieu. Jam 8 ya. Ya. Jam 8 ayeuna jam 12 ya. Atuh sabaraha jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Geus 4 jam ieu. Lewat di jam 12 lembur gua namanya. Wih, laju ngomong gitu.
bohong ieu mah geus dianggap dulur we ku lagi jeung dia mah dulur ieu atuh al muslimin ikhwan jalma muslimin eta mukminin eta kabeh ge dulur jadi kula mau hitung-hitung duluran we kurang disugan aya anu daek ngaku dulur ka kula aya anu daek ngaku dulur ka kula resep ka kula alhamdulillah ari resep lamun teu resep ka kula percuma sanajan ngabaceo datang ka subuh lamun bapak ibu anter resep ka kula geus percuma we mubadir lantaran kudu resep ka jalma anu nerangkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala sanajan dihareupeun bapak ari teu resep mah ka Kanjeng Rasul model Abu Jahal Abu Lahab sahebeul-hebeulna di neraka betul cenah yang kencang terus mantap ulama-ulama anu berjuang tina agama Allah resepan ustad-ustad dia ulah dihewaan santri-santri ulah dihewaan eta teh panguatun dunya ieu mah aya ustad tilu dipolototan bae laju nu hiji mah kabur heeh aya ustad tilu nu hiji kabur anu hiji tukang nyandung diusir di kumitohana aduh Gusti terus mantap man ahabbal ulama faqad ahabbani wa man ahabbani kana mai fil jannah saha jalmana anu resep ka para ulama sarua jeung resep ka kaula cek Kanjeng Rasul lamun resep ka kaula bebarengan jeung kula di yaumil kiamah sampai ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala untung teh aya cerita ayam cerita kisah eta si jalma digiring ku malaikat cek malaikat hei jalma geus saha bae malu ngaranna mah jalma bae pokona mah lantaran bijil tina beuteung mak mantap jalma bijil tina beuteung mak hei jalma ari sia kena henteu ka ulama henteu resep henteu ka ulama henteu waduh ieu si jalma resep cenah ka ulama lanjut sia resep henteu ka santri henteu pokona mah hewa ge ka ulama malotot ka kiai malotot ka ustad malotot ka santri melotot barang digiring dongkap kana pintu neraka aya catetan eta si jalma hewa ka ulama sengit ka ulama kuning sengit terang sengit hewa senep neuleuh ge aya catatan bret si anu bin anu teresep ka ulama laju eta tidinya lir seperti teresep kana 70.000 nabi Masya Allah aya catatan teresep kana 70.000 nabi kusabab teresepna kaul lama aduh geus geblus asup ka neraka dibetot ku malaikat geus tah nu mantap lamun jalma ante resep kana jalmi anu nerangkeun agama Allah anu lurus anu sabenerna hak sampaikeun hak batil sampaikeun batil halal sampaikeun halal rek resep rek henteu pokona mah geus disampaikeun mah terserah eta mah urusan hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala tersepas sampaikan ke ternyata eta si jalma catetan geus bahan diasupkeun ka neraka na Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala
Nges, alhamdulillah orang dia merasa. Alhamdulillah. Lamun resep hati ibu bapak timbul kecaran rahmatina hati sehingga anu tadi nanti wawuh jeung dulur paribasa gertek lebaran mah hayang silatur duka mah uih ti dia hayang silatur eta teh rahmat ti Gusti Allah anu tadina pahewa-hewa jeung pamajikan saling hampur anu tadina sama sekali teu daek salat gertek hayang bebersih awak hayang ngalabudu hayang ngabersihkeun dohir jeung batin eta teh hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh eta si jalma dibuka di catatan tadi aya anu henteu resep ka para santri bahaya ibu bapak zaman baheula mah santri teh pake cerita pan santri baheula mah seueur anu musafirnya ngagegendolan ngaranna karung tarigu tah ngagegendol karung tarigu eta baheula zaman ayeuna mah teu aya ibu bapak teu aya santri anu babarama teh gengsi isin terus mantap ulah fitnah ka santri cenah santri mah hirupna ge kudu nadar jeung kudu modar aya paneta bahasa kitunya ustad mah cenah hirupna ge kudu nadar jeung kudu modar pan bahasa kitu eta nyelekitkeun hate aya we cenah boga duit tetangga hiji paneta nu kitu teu pantes diomongkeun emang ngarep-ngarepkeun nu kitu doang atuh milik mah geus dicatat ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sanajan cek paribahasa di urugan taneuh doang gateum terang gateum anu aya di jero taneuh teuas nya dibuka aya pan segede jempol lintuh tanya putihnya ngarana gatem saruanya gatemnya ngarana gatem tahan eta gatem hirup gatem bae hirup lamun dipikir otak nesahan maraban nesahan maraban di jero taneuh tuas pisan eta pan gesan Pak Tabir gesan contoh berpikir manusia anu iman ka Gusti Allah anu di jero taneuh betias dipasihan kahirupan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala atuh komo santri mah aya otakan aya leuneunan aya sukuan pokona sakujur badan sampurna kanikmatan ti Gusti Allah eta teh mengandung rizki wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha manusia umumna makhluk-makhluk liana kabeh ge geus aya rezekina masing-masing. Jadi pengantin baru ge ulah sieun geus dirigian ku Gusti Allah. Ngeun beusi eta sang suami henteu damel henteu naon atuh kuduna wayahna mertua minantu mitohanya wayahna mitoha kudu ngamaklum sementara berdoa mudah-mudahan dia minantu kula dipasihan kalancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ulah kasar mitoha ieu minantu keur pusing aya teko di hareup kamar disepak we budak cek minang ieu mitoha geus mulai marah ka kula ieu geus mulai marah ka kula ieu ya laju we Pak cek mitoha teh jama hirup doang meong Pak hirup doang meong eta pan meong hayangan di paraban bae meong hayangan di paraban bae atuh hirup mah kudu doang kotok
boga ceker ge atuh mah engko koreh pan ceker modal ceker anak 11 kaparaban eta kotok hiji hah atuh eta pan anak pitik ya pitik 11 modal ceker jeung cocot terang cocot atuh pan cuk pasikeun cuk pasikeun murah dina runtah pan eta marapun anak 11 kaparaban atuh kira aku jangan make ku kotok ulah ku kotok eta tina rezeki bae ge masyaallah geus nu mantap tina rezeki ulah sampe ke ku kotok lantaran manusia mah dipasihan panangan dipasihan sampean dipasihan kuping dipasihan segala sekujur badan ieu teh berguna bagi urang anu iman ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah ngadamel sampean teh supados berlangkah menuju manusia menuju ibadah menuju berjalan anu bagus mungguh pandangan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berjamaah ka masjid berjamaah ka pengajian ieu gunana sampean terang sampean suku ya tidak sikil nira tapi cek kurang itu sikil nira cek kurang dia suku cek kurang Cianjur mah sampean ada cek kurang dia sampean deh nya anjur ada cek kurang tuh sampean teh dia lu semantak ya inna ma khuliqat ar-rijl angin pastina didamel ya suku litamsi ila majlisil ta'lim litamsi ila masjid supados diberjalankeun ka majlis taklim supados diberjalankeun ka masjid supados diberjalankeun neangan nafkah jeung keluarga diparentah ku Gusti Allah. Imam Ghazali nyaritakeun dina kitab Minhajul Abidin bahwa ieu sampean teh hikmah ti Gusti Allah adalah untuk menempuh perjalanan anu diridhoi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wis mantap nuhun alhamdulillah pengantin baru sampurna aya sampean aya. Beus ieu hiji. Aya sempurna sadayana sempurna. Geus eta diraksa wahai pengantin baru. Saha nami sobrinya? Sobri sareng nia. Mudah-mudahan eta tiasa ngatur ieu sampean anu dua ieu. Lantaran ieu teh prajurit ari presiden nama kolbu hate lamun tak ieu hate bisa ngatur kana sekujur badan disalamatkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lamun manusia henteu bisa ngeraksa kana sekujur badan direbekkeun ku Gusti Allah ka neraka. Yakin? Awas. Inna azabi lasyadid. Kudu ingat kana siksaan kula nu sangat nyeri di dunia mah nyeri geus biasa dicabok nyeri tapi di neraka dicabok malaikat Masya Allah plong cebung 70 meter lep kajeuna cukil mah cabok plong bang ada bila syadi sangat pedih siksa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah mun marah gunung Karanggil retak mun marah bongkar aturan dia panggilan aturan mah jauh di terus mantap seurkeun istighosah seurkeun sholawat malam Selasa, malam Jumat, yuk bareng-bareng di majelis taklim kumpulkan masyarakat ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Osok
Alhamdulillah. Benar, jujur ya, bohong tuh. Jujur. Jujur bohong, nata jujur bener nah ya. Jujur bohong, nata jujur bener. Ta hidung ta. Syallah. Akhlak anjing teh kudu dicontoh. Lantaran anjing yang ngandung akhlak ya tadi. Atau imanan anjing berarti jeung manusia mah. Anjing malah lempangan teu mawa tas tuh. Teu make calana, teu mau pacul. Atuh sa dibaledogna bae. Bedak teu marah anjing mah teu. Coba orang dia lamun dibaledog. Marah. Mantap akhlak anjing aya nu kudu dicontoh. Dina kita gosipatu saja 10 akhlak anjing anu perlu dicontoh. Di antarana dibaledog. Tapi anjing teu marah. Atuh Kanjeng Nabi ditembok jeung tai onta pipina. Atuh, tai onta. Pan sering eta ka masjid ditimpukan ku tai onta leh. Ditimpuk di batu kolar. Pletak sompel untuk hareupeuna. Marah teu Kanjeng Nabi? Henteu. Tah sumanta nguji kasabaran. Walaupun mitoha murah marah, kudu kuat tahan banting pengantin baru. Sukses lamun sabar, acak-acakan lamun teu sabar. Awas pengantin baru. Nya rumah tangga panceur cocok wah. Ngaringkuk bae diomongkeun usaha menang saeutik hasilna diomongkeun. Geus pokona mah salah. Hayangna mewah kahayang manusia, tapi apalah anu tercantum sanajan buntang banting berangkat jam 3 wengi wih maghrib kuplak be cuman 100.000 bener mantap kudu disyukuran nanaon anu hasil bapak capek wahai sang ibu wahai sang istri kudu menerima apa adanya keadaan hasil sang suami. Terus mantap kudu saling gede sabar. Ya, terus nah anjing jagoan lagi nangkup bayi. Atuh ayana tas susu putih ka bina-bina ieu jeung dulur di ujujian deui. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sok sanajan air gunung jam memang aya lagi di gunung rumaos di pasian ke cai gunung unggul cai gunung harga 2.000 di koroteng. Mudah-mudahan sok sanajan cai gunung ye bantu doa mudah-mudahan kula ye di pasian kesehatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipanjangkeun umurna, mudah-mudahan uih ti dieu disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala lantaran ningali kondisi zaman ayeuna masyaallah. Ieu seueur ulama-ulama anu ngomongkeun kritikan-kritikan pemerintah langsung be ditewak. Geus musim ayeuna diincer bae. Dikepel atuh kudu guguru heula ka urang Gunung Karang. Guguru Cimande ka urang dieu geus teuing lah kula mah sanajan teu guru Cimande teu naon ge nyuhunkeun doana we ka urang dieu. Satacana dileueut ku kula ieu mudah-mudahan ku doa jamaah ieu aya anu dikabul ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, aya nu diijabah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Seger di inuman mana? Mangga, tong era-era tuh dia. Di mama nu aya mana kuehna teh? Kopi tos dikeluarkeun. Entas. Sajodoh ge teu ngarti bae sagulayat. Geus aya-aya bro. Atuh Allah ngadamel makhluk ieu pasangan-pasangan ibu. Aya langit 7 lapis langit
aya bumi 7 lapis. Jawab ini 7 lapis bumi. Aya matahari, aya bulan saja. Aya wengi, aya siang, aya kameramen, aya aya nu ceramahna, aya nu ceramahna, aya nu hadir. Lamun ceramah nu hadirna jelema ngamplong, jelema edan ngadahar peletas petasan. Jelema edan ceramah sorangan mah ih. Hah? Atuh mana eta di jalan ngamplong ngoceh sorangan di handap kayu mahoni. Pan jelema edan eta. Ustaz ceramah di masjid sorangan di tengah peuting disebutkan ulang edan ke Ustaz edan atau lamun tah wancih kieu Ustaz sorangan di masjid ngoceh ceramah disebutkan edan teh edan geus mantak mulah disebut edan ieu geus mantak ieu sama sakieu ieu nuhun ya aya nu hadirna ieu nya ngagugurkeun kewajiban meureun ulah supaya nu ngomong kula disebut edan. Jadi anu kabeh para rakyat ya dagingna ieu. Para rakyat getihna henteu amis lantaran setan kita mempan. Teu kuateun ngadaharna. Coba lamun di dahar setan atuh geus mending ngarengkol penting-penting ieu mah cenah. Di mah sanajan diundang ka sehebel hajat di kopian di rokokan di maman segala macem. Hari dihakan setan mah teu mending nonton TV. Benar. Semantak anu dialari mah anu teu ngadengekeun aya tausiah geus sabodo jojong aya kuring geus sabodo eta teh dihakan. Aduh baba nu jawab atuh kunaon aja nos dong. Tong marah ka kula. Sajodo. Ya. Aya kursi. Aya iya meja aya mic aya sajadah teh tah aya meja cuman eueuh kopi can sajodo teu aya kue teu sajodo teu aya susu teu aya larutan teu sajodo menta gitu henteu teu menta kunaon mah henteu teu menta pang tolol-tololna kiai lamun menta. Kiai pun tapenta pang tolol-tololna kiai bener tapi lamun kiai itu disuguhan eta anu lebih tolol daripada kiai. Aduh segala-galanya kudu akhlak. Wa inna ma bu'istu liutammima makarimal Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia kudu benar-benar nyampurnakeun orang tua terhadap anak kudu guru terhadap murid kudu murid terhadap guru kudu insya Allah lamun tah saling berakhlak selamat dunia jeung terus ya sekalian kencang moal marah moal negat benar moal ambekan bohong dulur bohong supaya kudu berakhlak tina segala rumah tangga aya akhlakna bapak henteu ujug-ujug cak toker henteu Assalamualaikum ya babar rahmah ya assalamualaikum ya habibati wahai kekasihku walaupun di dunia ini banyak wanita yang cantik hanyalah neng yang ku sayang hanyalah neng yang ku pokoknya akhlaknya bener pak bener
segala bidang diatur ku akhlak jelema Islam. Arek mam akhlakna pan sepuh kapungkur nya anu disaguhkeun heula kobokan. Terusna uyah eujeun sampai paneta akhlak samemehna nulian ge eta kobokan jeung uyah disadiakeun. Lagi samemeh satacana mam nasi teh ieu pan dilamak colokeun kana uyah paneta akhlak sarua nu kitu teh geus nu mantak sagala bidang urusan umat Islam ieu geus diatur ku akhlak ku Gusti Allah Subhanahu. Diseriusan nyangkeun malotot ka kula. Terus teu marah beneran serius ces sampai esok. Masya Allah ibu bapak sadayana lantaran urang teh iman ka Gusti Allah iman ka Rasul lallahu semantak Rasulullah nyebarkeun walimatul arus segala macam ya Bu supaya orang Islam ya dimuliakeun baheula mah Bapak. Masya Allah awewe tahu hargaan sedih dirumung kula laki 20-an dimbat di tengah jalan. Percaya teh awewe baheula di derajang kudu 20 jelema derajang gentian di ngaranna nikah sifah mantak wahar romas sifah diharamkeun zaman ayeuna lamun aya awewe dirumung ku 20 lalaki dimba sobek meureun eta barangna pan sedih eta diutus Kanjeng Nabi ke alam dunia diberantas model gitu. Alhamdulillah urang dia jadi mulia kusababiah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pan aya nikah sifah, aya nikah sigor, aya nikah mut'ah, aya nikah bermacam-macam nikah. Tah ti dieu mah nikah anu diridhoan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kupedah urang teh sieun ka Gusti Allah. Ittaqullah bin nisa fa innahunna amanatun min amanatillah wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Wahai jelma Islam anu beriman kudu sieun ka Gusti Allah lamun tah man andika tos dipasihan amanat ti Gusti Allah sebagai istri lantaran eta istri adalah amanat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wastahlaltum furujahun bi kalimatillah halalkeun heula eta barang awewe halalkeun heula ulah men tumpakan bae ulah sanajan 1000 cinta paribahasa 1000 cinta paribahasa lamun tacan ngucapkeun kalimat angkah tuka wazawwajtuka maktubataka niat pengantin istri saya ditarosna buat amat pelit na kabina-bina pohon deui ini ya istrina Nia binti Bapak Haji F Sobri manding kita mengacak-ngacak bae Nia binti Bapak Haji Epi cek Bapak Naib lagi pan cek Sobri na karak ya cek Sobri tarima kula nikah Kani Nia binti Bapak Haji Epi dengan mas kawin 50 gram dibayar kontan. Wih sah pan gitu doang modal tanya kalimat
wastahlaltum furujahunna bi kalimat tilah cuman rukun nikah aya tuh kaciri itu telok ngaji nanti pengantin lelaki pengantin istrinya ijab ti wali qabul ti pengantin pengantin lelaki kalimana syahidain saksi dua us mantak lamun tanpa saksi dua nikah tesah la nikaha illa biwaliyin wa syahidain tesah nikah iku mawujud kecuali sahna aya walina aya saksi dua adlain saksina adil karena bisa saeta nikah lamun tanpa eta atuh teu sah sedangkeun baheula mah teu aya walina ge dimbat teu aya saksina dimbat bae di ngaranna nikah sipah geus mantak nikah sipah mah geus tanpa nanaon bae pokona mah nu penting cinta dan cinta silahkan dibuka cangcutna bu Masya Allah mantap nuhun alhamdulillah di zaman ayeuna geus dihalalkeun ku Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus jam 12 lewat ieu. Terus geus kagol sampai jam 12 sekalian. Pegeung teh? Beneran? Ikhlas? Bohong lah. Sampai ke mana? Karena ikhlas. Terus mantap nuhun alhamdulillah Kanjeng Nabi Muhammad diutus ke alam dunia nerangkeun wastahlaltum furujahun bi kalimatillah halalkeun heula wahai seorang laki-laki jikalau Anda mencintai sang perempuan halalkan dulu dengan kalimah-kalimah yang dianjurkan oleh agama Islam. Alhamdulillah Usman tak nuhun di pasian amanat kula di pasian amanat di Gusti Allah puguh masa kujur badan di amanah dititipan di sang istri manah dititipan keluarga kabeh ge manah Usman tak amanah mah kudu diraksa ulah sang suami teu ngaraksa ka sang istri ulah sang istri teu ngaraksa ka sang suami Usman tak sakeluarga ieu kudu saling raksa lantaran amanat ti Gusti Allah. Lamun teu diraksa yang dititipin marah lamun geus Allah marah aduh deuneuh bencana Tanjung Lesung katingali bencana Kalimantan Selatan katingali bencana Puncak Bogor katingali katingali ya sanajan teu kaditu ge katingali tah tinggal ngabuka bae mah bencana seluruh dunia ketingali dina ya aya video-videona benar sementak ieu memang aya manfaatna Masjidil Haram kosong katingali ti dieu katingali kula video callan bae saminggu sakali jeung rencangan di ditu kumaha ka Haji Cecep Masjidil Haram tos aman aduh ka Haji sangat sedih kula ge anu sapopoe di dieu hayang asup bae ka Masjidil Haram gati masyaallah Usman tak nuhun jeung kapungkur urang tiasa sesarengan di Masjidil Haram selama 2 tahun nuhun sok senajan pagawean ngabersihan Quran ngabersihan samak masjid senajan tapi nuhun bebas umrohan tapi ayeuna ka haji masyaallah hayang sabenerna ibadah teh hese katingali ngobrol di ngaranan video call geus arina keureun mah geus bisak-bisik tuh. Ya tita heureun kulana. Geus dibisik kan. Tita heureun deui. Terus tanya.
Hampurannya tah jadi orang teh kudu dipasihan, kudu ngabogaan keikhlasan, kudu ngabogaan keimanan, kudu ngabogaan katakwaan ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dina bidang rumah tangga kudu diatur ku ajaran Islam. Wis mantak lamun diatur ku ajaran Islam, insya Allah rumah tangga penuh dengan rasa kasih sayang yang dinamakan sakinah mawaddah warahmah mardatilah minad dunya ilal akhirah. Siap ngamalkan, siap doa, usaha, iman, takwa, sabar, jujur, tawakal. Geus intina urang tawakal ka Gusti Allah. Siap tawakal ka Gusti Allah lantaran geus berusaha jalan pengajian, jalan salat berjamaah, jalan segala macam syariat, jalan ari geus dijalankeun mah tawakal ka Gusti Allah. Lantaran tawakal mah santosna berusaha, iya mah berusaha encan naon encan geus tawakal ka Gusti Allah sarua jeung sireum dina nempel dina gula beureum. Sireum nempel dina gula beureum benyok teh. Gula beureum benyok. Terang kana benyok. Leur benyok. Eta sireum kabeh nempel dina tah. Tawakal. Tawakal sireum dina gula beureum, unyak modar. Berusaha teu naon teu, salat teu naon teu, ngaji teu naon teu, ceramah di hewaan, aya anu di hewaan. Geus Allah mengatur tawakal bae urang mah. Emangna boga bapak kolot dia. Atupan syariat Islam diajarkeun rukun Islam hiji syahadat, 2 3 4 5. Pinter. Atupan eta syariat Islam. Lamun tak percaya kana eta murtad jelema mah. Bener. Yang disebut murtad bembung. Ari ngamalkeun bucin, terang bucin. Sebul. Bucin mah. Sebul na kalabatan setan. Salat embung naon embung, kaulat ngalonjak asalaki ngajejak. Cenah hayang ka surga. Aku ngaca ge kokobok beungeut. Sekalian dimarahan ku kula ya. Terus cenah geus sabodo moal ngundang di los lah. Bohong padahal mah intina mah hate kula teh karunya supaya urang ieu disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus sakitu bae lah diberi bados geus jam 12 lantaran anu carikna geus karesel sukuna geus lalemper geus dilonjorkeun kana kursi hampura Bapak sok los teuing ngolonjorkeun los teuing diganjar bae Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sanajan bari ngaca tetep diganjar ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Rupina TV bados moal panjang lebar deui boh bilih bisi aya cariosan anu nyelekit kana hate tong dicandak nyeri hatenya tong marahnya. Mudah-mudahan orang dia dipasihan keselamatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Boh bilih bisi aya cariosan anu teu ngeunah ngahampura ka sadaya hampura. Nyuhunkeun hampura kaula ngaranna ge letah eueuh tulangan. Bener hidayah ti Gusti Allah. Salah tina hawa nafsu kula. Al hasanah minallah, asayat min nafsi. Kabagusan kabeneran ti Gusti Allah. Kasalahan tina hawa nafsu kula. Geus mudah-mudahan urang dieu tiasa ngahampura kana cariosan-cariosan kula. Siap ngahampura? Mubtadaun Zaidun wa hadirun khobar in qulta Zaidun hadirun man yatadar. Mudah-mudahan urang sadaya salamet di dunia sampai ke akhirat tiasa nyanda karidhoan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.